Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangan ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagean anu ka-2 welasna. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Heri Supriyadi. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui kumaha salajengna. Saenggeusna Neng Tina kaluar ti rohangan kamar. Juragan Ramdi jeung pamajikanana mah malah hoghag satengah silih salahkeun. Nya, cek kami oge kumaha bapana. Lilaku lilama, kalakuan kieu teh bakal aya akibatna. Katoya. Pamajikan Juragan Ramdi siga nu pohara jengkelna. Lah, kawas anu tarang ngahakan duitna we sia mah deuleu. Juragan Ramdi malah morongos. Nya, ari kitu na mah bapana. Ari geus kieu kumaha geura? Da kitu urang diarah ku para warga. Malah mikiran nu teu parugu geuning sia mah indungna. Pikiran mah kumaha carana sangkan si Tina teu ngawawarkeun kalakuan urang ka jalma rea. Dan mikiran ka mana karep deuleu sia mah indungna. Atuh geus teu kudu dipikiran deui perkara eta mah bapana. Da geus puguh anak urang teh hayangeun ka si Aris, anakna si Husna. Dikitukeun mah Juragan Ramdi ngan ukur bisa gegetret kana sirahna siga anu seueur kutuan. Ke ari si Uti aya eueuh. Juragan Ramdi siga nu kasieunnan. Kabeneran keur eueuh di imah ayeuna teh. Syukur atuh ari keur eueuh mah. Kieu ye mana? Memangna mane ridho saumpama si Tina kawin jeung si Aris budak si Husna anu balangsak kokoronya somalarat rosa iluk-iluk tinggal tur erang-erang tinggal binjurang. Cek Juragan Ramdi henteu tegeg teuing ayeuna mah nyaritana. Nya Aris si Aris nadaekeun dikawinkeun ka anak urang mah ridho teu ridho si bapana. Nya kapaksa we kudu dikawinkeun tibatan urang ngasaan balukarna. Wirang di kolong catangnya gedenya panjang ku masyarakat. Sakedapan mah Juragan Ramdi ngan ukur hulang-hulang deui. Sarta tekung silila unggut-unggutan sorangan. Tina, ka dieu Tina. Geus kitu mah Juragan Ramdi ngajorowok nyalukan anu jadi anakna. Ari bapana kumaha? Pan keur kacai si Tina mah. Tempas pamajikanna. Ari Neng Tina anu tadi keluar di kamarna tetela ari sabenerna mah teu ka kamar cai ieu malah ngadempes bari suraseuri jiga sero ngadedengekeun wangkongan anu jadi kolotna. Atuh ngadenge di gerawan kojengkang Neng Tina ngojengkang nyampeurkeun kan jadi bapana jeung indungna. Har ongkoh ka kamar cai maneh teh Tina. Cek indungna rada kurang kerung mangsa nempo awak anakna anu gararing keneh teh. Teu acan mah tos eut heula ti dapur nembe teh. Tembal Neng Tina kalayan tenang. Sok ade diuk. Juragan Ramdi anu harita geus nangtung nunjuk kana kursi anu samemehna didiukan ku dirina. Ari Juragan Ramdi nama pindah diukna kana tungtung risbang. Tekungsi ngomong gek Neng Tina diuk di gigireun indungna. Ari mane geus gila bobogohan jeung si Aris teh.
Cek Juragan Ramdi bari neuteub seukeut ka anakna. Neng Tina timbang gideg. Lila acan. Aya teu 2 bulanan bobogan si Aris. Neng Tina gideg deui. Sabulan atuh. Neng Tina teu nembalan angger gideg. Saminggu. Angger Neng Tina teu ngawalo ngadon gideg. Sing balik atuh ari ditanya ku kolot teh deuleu ngadon budak gideg teu bogo. Geus sabaraha lila mane bobogohanana. Juragan Ramdi siga nu pohara jengkeleunana. Teu acan bobogohan, Pak. Kumaha? Can bobogohan? Atuh rek kumaha ngawinkeunana ari kolot, ari can pugu kieu mah deuleu tina. Lieur aing mah kana hulu tengahna oge. Tina anu bogohna, Pak. Tina anu hoyong nikah ka Aris, tapi duka Kang Aris nama, Pak. Geus siga nu eueuh ka era deui we Neng Tina mah mangsa nyarita dihareupeun kolotna teh. Pikeun sakedapan mah Juragan Ramdi jeung pamajikanana tibang silih reret bari garo-garo teu ateu. Terus hubungan antara hidup jeung si Aris ayeuna teh kumaha atuh sabenerna Tina? Mama mame asal ieu ka Bandunganana. Indung Neng Tina ayeuna mah anu tumanyana. Tina bogoh ka Aris mah upami kajahatan bapak alim diwawarkeun, alim dibeja-beja ke masyarakat. Mangka kumaha we carana bapak kedah ngupayakeun supados Aris kersaeun nikah sareng Tina. Kitu tah mah. Tenang pisan ngomongna teh Neng Tina. Aing mah aya we ari Tina. Isuk mah ganti ngaranna ulah Tina deuleu Tini gitu atawa Tono ngaliurkeun kolot sia mah deuleu. Cek Juragan Ramdi siga nu pohara gregetna. Wangkongan antara Neng Tina jeung 2 kolotna terus lumangsung uplek di kamarna. Poe harita Juragan Ramdi jeung pamajikanana siga anu dumadakan jadi monyet. Jadi mindeng gegetret mangsa ngadenge omongan anu jadi anakna anu mata pipusingen teh. Sedangkeun ari jajaka gandang anu banget dipikahayang ku Neng Tina nama nya Jang Aris maksud deh. Harita teh karek anjog ka astana babakan Cikacang bari dibaturan ku saurang lalaki anu kawilang geus rada umuran. Kayaan di eta astana teu jauh beda jeung kayaan astana di ilaharna. Tangkal Samboja, Hanjuang Hezo, Hanjuang Beureum, Kembang Eros jeung kekembangan anu sejena. Tumuwuh kalian subur di luhureun gundukan-gundukan kuburan anu marake batu salaku jadi nisana. Can usum ditemuk atawa make keramik siga tiwari ari di zaman harita. Tuh, nu itu mah makam Ramana Jang Usna Sujang. Nya aki hidup tea meureun kasebutna Jang. Anu itu we tuh. Terus anu itu jeung anu itu tah. Ngan nyaho mamang oge ari makam sasana mah. Da makam-makam anu eta mah cek jenatna bapa mamang oge geus aya ti baheulaana Sunda Sujang. Anu jelas mah saturunan kene we jeung Sujang kaluhur. Cek eta lalaki anu tayuhna mah saurang warga anu dipercaya pikeun anu ngajaga eta astana. Oh, hatur nuhun Mang. Nanging asa barresiki ye geuning sadayana oge Mang makam di dieu teh. Makam-makam anu eta mah memang kudu dijaga karesikanana Sujang. Sabab binangka makam-makam keluarga anu geus ngawakafkeun ieu taneuh keur astana. Nya karuhun ujang keneh anu geus ngawakafkeun ieu taneuh oge. Ngadengi katerangan samodel kitu teh Jang Aris tibang unggut-unggutan. Kalayan tangtuna oge aya rasa kareueus dina sajeroning hatena. Sabab tetela karuhuna teh pohara pisan hade budina nepi ka ridho ngawakafkeun taneuh anu sakitu legana pikeun kapentingan jalma rea. Ieu teh mamang marek mulang we nya Sujang, can ngalajukut bisi buritkeun ieu teh nya. Cek eta lalaki amitan ka Jang Aris. Oh, hatur nuhun pisan atuh Mangnya. Tos kerasa jajab. Kela sagadap Mang. Cek Jang Aris
kitu nate bari gura-giru kudak kodok kana pesak calanana. Eta lalaki ngan ukur nempokeun. Mang, ieu tampinya. Hatur lumayan we kangge meser bako, Mang. Cek Jang Aris deui dibarengan ku ngeupulkeun kabeh duit anu pamere ti Lurah Asep. Waduh, hatur nuhun pisan atuh Sujang, hatur nuhun. Eta lalaki siga nu pohara bungaheunana. Da kawantu duit anu dibikeun ku Jang Aris teh kawilang gede jumlahna. Aya meureun 10 kalieun ngabedug ngarasa cukup nunuhunanana. Antuk nama eta lalaki teh ngaleos ninggalkeun Jang Aris. Geus kitu mah gura-giru bae, Jang Aris oge ngadeukeutan kuburan tinu pangjuruna heula. Gog Jang Aris cingogo beh kuleuneun eta kuburan. Inget kana omongan batur meureun anu cenah mah lamun jarah teh ulah nepi ka ngalengkahan kuburan atawa ngalangkangan kuburan. Teu lila antarana gorolang kadenge Jang Aris gogorolangan maca doa isol disusul ku maca surat Fatihah anu disebut ngiriman teh meureunan hadoroh. Keur antang-antang hadoroh kitu ngadadak buri nyai kareret ku Jang Aris sareretan cahaya bodas anu ngaburi nyai. Teu lila kur saliwatan, tapi Jang Aris oge teu burung ngarenjag kaget siga nu pohara ruaseunana. Sangiresna cahaya anu cikeneh ngaburi nyai. Sajongjongan mah Jang Aris jadi colohok bengong, colohok nemang kadu, colohok mata simeuteun. Sabab kiwari di hareupeunana ujug-ujug geus ngajarga 7 aki-aki. Kalayan eta patempatan anu satadina astana anu pinuh ku kuburan teh. Dumadakan ayeuna mah jadi robah, jadi amparan jukut anu ngempur caang lir ngaluarkeun cahaya. Poho we sigana teh kana doa isol anu tadi keur dibaca nama. Jang Aris malah molohok salila-lila nelek-nelek 7 dedegan aki-aki anu 2 urang diantara nama taya Lianti Kitirta jeung Ki Praja. Eta 7 aki-aki anu dangdananana kabeh sarua marake pakaian sa'i pating serenge ngarajak seuri ka Jang Aris. Aneh, sok senajan teu kungsi ngawanohkeun diri heula, tapi Jang Aris jadi ujug-ujug wawuh. Mana akina, mana uyutna, udeg-udeg Jang Kawareng jeung anu liana. Padahal samehna mah manehna teh can kungsi panggih ari lain jeung Kitirta atawa jeung Ki Praja mah. Ayeuna mah hidup geus wawuh kakaruhun sorangan kasep. Gerak teruskeun sarta teleuman kitab anu geus katarima ku hidup. Anu memang geus aya hakna pikeun hidup eta teh kasep. Eta kitab beda pisan jeung sangkaan hidup. Lain tilu rupa eta kitab deh, tapi hiji ngaranna kitab layang Salakadomas kasep jalu. Jadi tilu sote bagian-bagianana anu sambawa eta teh ngaguar perkara rusia diri timiti gumelar ka alam dunia tur nepi ka sawawa. Juj anu kadua anu sambada eta teh usina ngaguar perkara rusia diri timimiti akil bale nepi ka mangsa kolot. Sedengkeun bagian nu katilu nyatana winasa eta teh usina nerangkeun perkara alam jeung Rusia alam satuluyna rengse kahirupan kumalendang di ieu alam nyata. Geura teleuman sabisa-bisa ku hidup jalu sangkan bisa ngarasakeun maot samemeh maot, sangkan lugina hirup sanggeusna maot. Kitab eta ageman Sunda jati teh
Pe didoakeun sing kapanggih jati diri anu sabener-bener na jati diri. Kalayan sing mangpaat we pikeun hirup kumbuh laku jalma rea. Ceuk hiji aki-aki anu dina pamahaman Jang Aris mah minangka karuhun anu leuwih kolot batan ki Tirta atawa batan ki Praja. Teu perlu ka Gunung Jucung deui hidup majalu. Tapi ari sakadar hayang silaturahmi mah teu naon ketang. Cukup ngaji di imah oge teu kudu ka Gunung Jucung deui. Ceuk ki Praja milu mairan carita. Nah atuh acan ge Jang Aris lerer tina kakagetna ngadadak deui buri nyai les. Sanggeusna aya cahaya anu ngaburi nyai deui mah eta 7 aki-aki teh meh bareng ngarilas deui. Bareng pisan jeung robahna deui kayaan di eta patempatan. Jadi palataran astana anu pinuh linduh ieuh ku pating garundukna tanu kuburan jeung rajegna tatangkalan. Jang Aris masih kene calangap siga nu geus manggih karuas anu pohara gedena. Astagfirullahalazim. Nyata kitu anu bieu ku aing kadenge jeung kadeuleut teh. Kitu gerenana Jang Aris. Bari rumpah-rampah kana beungeut jeung sakujur awakna. Sanggeusna kumpul deui pangacianana. Lumayan lila Jang Aris ngadon hulang-hulang soranganna teh mikiran perkara anu cikene karandapan. Tambah henteu teuing antuk nama Jang Aris maca Al-Fatihah samemeh inditna. Dari neruskeun doa isol mah teuing kunaon bet dumadakan poho. Geus kitu mah gedig beh Jang Aris ngagedik ninggalkeun eta pamakaman lempang rada gagancangan sejamuru deui ka jati linduh lembur matuh banjar karang pamidanganan. Jang Aris lumampah dina moreretna panon poe. Tapi teuing kunaon harita mah panon poe teh bet teu karasa panasna. Hawa alam oge nu sasari mah karasana nyongkab dina wanci wayah kitu teh. Ari harita mah malah karasa seger ku Jang Aris mah. Kusabab lempangna gagancangan teu mata keheran. Dina waktu anu teu pati lila oge Jang Aris geus nepi deui ka lembur Cilanjung. Sabab bisi leuir teuing waktu lohor Jang Aris nyimpang heula sakedeung ka hiji tajung saja ngalakonan kewajiban dan 4 rakaat. Geus kitu mah gedig beh Jang Aris neruskeun di lampahanan. Ke siga anakna si Husna urang Jatiludut teh itu teh tuh budak tuh nya budak si Husna nya. Cek saurang lalaki kanu jadi baladna mangsa nampun Jang Aris anu keur lumampah nikreuh leumpang. Anu tetela eta lalaki teh tayalianti si Engkus jeung si Erus anak buahna Juragan Ramdi. Heuy urang peres euy urang pajeg sugan we geblegen duit euy. Si Engkus gancang unggeuh tandanya tujuan gedig. Geus kitu mah duanana ngagedig leumpang gagancangan nyusul Jang Aris. Woi dagoan sia dagoan. Si Engkus ngajorowo mangsa Jang Aris geus aya di hiji tempat anu rada sunyi. Katembong Jang Aris ngalieu sarta gancang ngeureunkeun lengkahna. Si Erus jeung si Engkus gancang nyampeurkeun. Aya kaprogian naon Kang? Tanya Jang Aris sanggeus 2 anak buahna Juragan Ramdi aya di hareupeunana. Aya naon sia? Yeuh mayar pajak heula ari sia teh. Ari ngaliwat ka wewengkon ka kawasan aing mah deuleu koplok. Sok mayar pajak heula. Cek si Engkus nyorongot. Hal. Nada ieu mah jalan umum atuh Kang, teu kudu mayar pujag-pajeg. Montong loba bacot deuleu, rek mayar tawa moal sia teh beunceul. Si Erus milu nyentak. Duh hapunten Kang. Ieu teh abi mah teu nyandak artos ieu teh. Bohong sia, pariksa kus. Si Erus ngareret ka si Engkus. Teu diengkekeun deui, harita kene si Engkus ngarah-rahan unggal pesak anu aya dina pakean Jang Aris.
tapi temanggih duit sekecil-kecil acan. Da bener Jang Aris rajin mawa duit pamereti Lurah Asep pandibikeun kanu sok ngajaga makam karuhuna teh. Goblok sia dasar jelema balangsa teu boga duit saperak-perak acan. Nah ari ripu jeung sangsara teh biaku sorangan geuning si Maris, cek singkus bari ngacungcungkeun kerah baju Jang Aris kitu nate kalian siga nu pohara keheuleunan. Muhun Kang, hapunten we tenuju ieu teh nuju teu gaduh artos pisan Kang. Lah siksa tuman warah kus warah. Si Rus nyelengkeun. Atuh si Engkus ngadenge parentah ti si Rus model kitu mah teu ngalilakeun deui ngadon seak cekuk. Di antap parah deui langsung bae si Engkus nonjok cukang irung Jang Aris. Aduh nyeri mang. Jang Aris ngagoak bari dadalig deugan. Curelat gua jeleng seak cebrot keduk. Aduh. Si Engkus siga nu hayang puas ngagajleng sarta ngajejekeun dampal sukuna kana dada Jang Aris anu keur dadalig deugan. Hiu cekuk aduh jengkang kebut. Barang pisan jeung ngagoakna awak Jang Aris ngajengkang sarta nu saterusna ngagedebut ninggang lemah. Teu cukup ku kitu sanggeusna Jang Aris nangkarak bengkang teh. Si Engkus jeung si Erus meh bareng pating sarenteng serta bukbek nenggelan Jang Aris anungan ukur bisa haragungan teu walakaya. Menggeus euy bisi modar menggeus cek si Engkus sanggeusna seubeuh nenggelan Jang Aris. Lebok sia kuyuk rasakeun da sia. Eta tah bungan sah sia balangsak deuleu. Engke mula balangsak geura ngaran teu barengep ieu. Cek si Rus siga nu hayang mupuas. Jang Aris ngan ukur bisa haharagungan dina kayaan anu pohara pikawatireunnana. Beungeutna nepi ka gareuneuk sarta barengep balas pada nenggelan. Getih seger ngalai tina irung jeung tina sela-sela bibirna. Hayu urang laporan ka juragan euy. Pasti dibere persenan ieu mah. Da bebengok ieu teh kungsi maling hayam anu juragan Ramdi teh ya Rus euy. Si Engkus ngareret ka baladna. Bener, hayu mabur ah. Si Rus langsung sapu. Gedik, geus kitu mah dua anak buahna juragan Ramdi ngagedik ninggalkeun Jang Aris anu masih keneh haharagungan. Sanggeus lumampah rada lila. Antuk nama si Engkus jeung si Rus aranjog oge ka imahna juragan Ramdi. Sanggeus nepi ka imah juragan Ramdi gancang gegorobokan. Juragan, kum juragan. Singkus ngeleuweuh ti tepas imah. Telila antarana panto imah aya nu muka disusul ku ngurunyungna juragan Ramdi. Ari marane geus ti mana heula kus Rus asa lila-lila teuing dibere pancen ku dewek teh, cek juragan Ramdi bari retret ka anak buahna. Ieu teh geus tempuan heula hayam adu anu disiihin teh ya juragan. Kabita pisan alalus hayam jagona ke juragan. Alah ngan ngagugulung hayam adu jeung hayam adu sia mah deuleu. Kumaha pancen ti dewek reng sia teu wajan. Oh perkawis eta rebes juragan. Siapkeun we cenah keur mayar sesa ongkosna kitu tah juragan. Lah gampang perkara duit mah deuleu. Ari si Dempak jeung anu tiluan teh rek marilu nyerang ka Lurah Asep. Moal cenah juragan. Bibirna jereding keneh. Rek langsung dijoragu si Jola deui cenah sakalian. Alus atuh ari langsung ku si Joladna mah. Rek iraha cenah. Peuting isukan saurna mah. Rek ngabejaan heula si Rondok jeung si Amud cenah mah juragan. Oh nya, bieu teh di jalan. Kuring teh panggih jeung anakna si Husna anu mau hayam teh juragan. Saha si Aris lain. Muhun juragan. Bejana jadi kasep sarta berseka cenah ayeuna mah eta budak teh. Bener terus.
Juragan Ramdi ngareret ka si Erus anu tidak tadi ngan ukur ngadedengekeun. Lah ngan ukur kasep sakedeung juragan, tapi ayeuna mah geus jadi barang ngap. Temal si Erus ditungtungan ku ngahehe. Kumaha maksud lain teh? Kasep sakedeung jadi barang ngap teh kumaha maksudna? Juragan Ramdi rada kurang kerung. Nya, geus disiksa ku kuring jeung ku si engkus tadi teh juragan. Edan sia, seak, ceplok, wadaw adeng. Mangsa si Erus keur bebara katakan keneh teh langsung bae Juragan Ramdi nyabok si Erus nepi ka ngagowakna. Aduh, aya naon ieu teh juragan? Si engkus siga nu bingung. Seak, ceplok, aduh. Batan gancang nembalan Juragan Ramdi oge malah ngagaplok pipi si engkus. Oh gitunya ngakalakeun nyiksa cek hiji sora. Atuh nepi ka pohara ngagepegna Juragan Ramdi mangsa ngareret kana datangna eta sora. Sabab tetela Neng Tina an ujug-ujug kasampak geus ngajanteng bari netep seukeut ka dirina. Dengikeun heula Tina, dengikeun. Tong waka nyangka nu lain-lain, entong salah paham dina. Juragan Ramdi siga nu kasieun, siga nu teu hayang mirosea kana omongan ieu kasieun. Siga anu teu hayang mirosea kana omongan kolotna, gancang bae Neng Tina asup ka jero imah. Tina, aing mah gara-gara marane duaan sia ieu mah goblok. Juragan Ramdi nepi ka tutunjuk nyentak dua urang anak buahna. Gedig geus kitu mah Juragan Ramdi gura-giru ngagedig nyusul Neng Tina ka jero imah. Bari ditarempokeun ku si engkus jeung ku si Erus anu nepi ka pating kararung sarta barengong. Alatan banget teu ngarti mangsa nempo pamolah dununganana dina waktu harita. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug waktos nah kabujeng seep keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana.